Amin cenah yang sok diajak. Mana Mang Awan? Mang Awan, aya hayu ka dieu. Mana nyeri nyeri teuing nasib diri dipangbekeun henteu beunang ku disabaran aduh lain ku tega teuing intit isu kurunyung subuh abdi tunduh urah muka kentulan batin nyeri cirik sorangan aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran dan tutumpuran bae ge teu padasaran mong pengora kene mong pengbudak can adi segera serahkeun telak tilu sakalian henteu butuh lalaki bajingan gak rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling aduh lain ku tega teuing kamana ieu Pak Hajat teu kabayu Pak Hajat aya si Ajat mah mana Lilis ayu atuh ieu dangdutan ieu sanes pangaosan duet maut mana nyeri teuing nasib diri teh dipangyandungkeun henteu beunang ku disantaran aduh lain gunung torogan intit itu kurunyung subuh abdi tunduh aburah muka kentulan batin nyeri cerik sorangan aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran najan tutumpudan bae ge teu panasaran mong pangora kene mong pangkuring ngora kene pegere serahkeun talak tilu sakalian aya sasana teu butuh lalaki bajingan kade boga rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling aduh lain gunung torogan bapana Bos bengkel Abah Edo Ciawi Asih Dede Tisna oh Aduh kakak coba elingan aja sok digawe ngangkut keluarga sing ingetan ning keluarga aja sampai ke koda pucuk rayuan buat Jojo Cirebon yang baru masuk Amoy Tabla masih banyak yang wong kuningan wong Berawa ada warung sampean malam bagiwis tugas rondang moga sampean kegoda ning ranjang aja sampean inget nih anak lima moga sampean sing nang
Aduh kakak, coba elingan aja sampai kegoda di kaum wanita. Sin ingatan godaan setan aja sampai kegoda. Bos bengkel, bos bengkel. Bujuk rayuan. Ayo Mimi. Terima kasih Abang Armadi. Jadi kita mabuk terang daku wong kita. Abah Edo. Abah Edo, Abah Edi, bos Re, bos buah, belawa bergoyang. Sempian mah bengiwis tugas ronda muka sampean kegoda dengeran aja sampean ingat nih anak lima moga sampean sing nanggung dosane moga sampean sing nanggung dosane. Aduh kakak, coba elingan aja sampai kegoda ning kaum wanita. Sing ingetan godaan setan aja sampai kegoda bujuk rayuan. Mama Yapi, Mama Yapi. Seminggu cuma janjine itu keliwat waktune nanging pingin sampai seprene ranana tekane lanaka kabare rakono minum lan mangan. Bapak Yapi, ayo. Saya lalu Bapak Yapi Bos Rol, bos Rol. rasanya pikiran Langsung ngomong. Bapak Yapi sayang Bapak Yapi, Bapak Yapi sayang. ayo. Bos Aper, Bos Aper, Bos Aper si Mansa, terima kasih. Bapak Yapi Bos Aper, yang paling boleh, yang paling sayang. Bos Aper, Bapak Yapi. Bapak Warta, Bapak Winta, Mama Winta, Bapak Erga, Ayah Elga, Bos Boni. Mengerti waktu nengi jam rolas ngomongi bos kamar ora bakal lawan. Tetapi sakire kebias wis setahun tuntas bos kamar tinggal orang menang. Sing dua bos kamar bos semoga semuanya Bapak Api.
waktu ning